Min. Ka dieu. Kunaon sia Is? Keur sasapu. Terlalu sadis caramu. Yeh, ayo bari ceurik budak teh. Parah. Kadeu coba. Ulah nangtung we kitu bari memaruntah. Yeh, lain runtas barang banget sadir. Ini pesan aing sugan. Ku menangis. Betapa kejamnya Bapak aing nyentak aing. Palas anjing. Bola nyanyi sing saban ku yang nyalampeurkeun. Kumaha eta naon sih? Baju sere kabur kitu. Iya baju aing rek kabur ka nenek aing. Des-des ngomongna. Dan atuh sia teh. Kabur ka Indonesia mah deukeut. Urang kabur ka Jakarta we yuk bareng aing. Nanaonan cenah? Rek miluan kabur, lain mah omongan aing ngamin tong kabur. Sia babaturan aing lain sih, itu perhatian bisa nih kaing teh. Lain marangkul aku, tenangkan aku, dan biarkan aku menangis di pundak. Nah Jisi ya, sorry aing mah lain babaturan sweet, aing mah babaturan gak ada akhlak. Aing mah kieu, ceritakanlah padaku semua ceritamu kawan. Nanti aku akan ngabeja-bejakeun ka batur semua ceritamu. Si anjing. Sih, mau babaturan nomor muka 7 rupa. Adi duyukulah. Astagfirullah, cuma nek diuk ke meni nalapung heulan sirah batur mirani banget cuma baju dua siki ge. Aing ripuh kieu aing hirup teh dah. Nanda aing babaturan nah kok sia. Coba mun boga babaturan geulis, beunghar, bagus. Emang sia geulis. Geulis cek batur mah cek aing mah goreng. A few moments later. Kita kunaon sih? Sia rek kabur cuma disentak bapak sia oge. Yeh, panjang ieu mah caritana dir. Sia mah mal sanggup ngedengeun. Sedih dir, sedih. Oh, sedih sia teh sedih. Pokona sapoe caritana mal anggeus. Sapoe carita aing ka sia. Berapa sih? Iki mah poean mah. Oh, caritakeun we arek 7 peuting sugan nyaritakeun. Aing mah molor hayu caritakeun we ku aing ge didengekeun tenang we. Moal kali caritakeun pisan ieu mah masalah pribadi, masalah harga diri aing sebagai anak yang pundung dan ingin kabur dari rumah. Lebay banget sih sia. Emang sia boga harga diri. Aing boga bapak mah atau banget tak. Aya tempat ngabeka. Set jiga nanya lamun emak aing galak teh. Bapak, emak tuh galak. Cuman hayang jajan oge menit kita peperen heula. Sedih jir dicaritakeun mah. Tadi teh aing pundung gara-gara yang meuli HP anyar. Atuh padahal mah bebenjokeun we atuh. Ongkos kamari-kamarinya. Two hours later. Aing kan kos budak leutik dir di bebenjokeun ka tukang cengek meuli HP. Aing kan geus apa dir? Nah atuh sia. Kos budak leutik wae hayangna teh beng bejokeun we kitu. Budak leutik teh aya non teh hayang beng bejokeun.
Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Heunya aing jadi sadar karunya bapak aing jadi nate. Terus kumaha kaburna ayeuna jadi moal. Moal geus teu berminat ka bapak aing tetep di mama aing. Lamun penting sok nyetel radio golek. Bedas. Tadi nama ku aing siarek diajakan ke jalan sesat. Eling manten. Heeh, sia mah kadang aja kadang lurus, kadang nyesatkeun aing. Geus aya. Beunam aing geuk maju peperen. Rek ka mana maneh? Urang karak datang meni mangkat. Rek balik urang ulin ti tadi. Kuat. Karak aing rek curhat. Bubar. Thank you.